Mah iya kamu iya lain. Geula pakados ieu punten ieu. Ai beungeut mah kos kieu, tapi sanes ieu ya. Oh, aing lain ya. Iya. Nah, lain nih mang lain. Lain ieu, tapi sami sih beungeut mah. Ya mah. Cuman kemana ada ongkos. Maaf ya, bisa dipotong ya. Maaf dipotong. Bari jeung bentek kok kieu taruh pulang paling ieu mah. Anak buah saya ge. Aya nama. Lain di dinya. Selaku teh sok dompet atau sok alat teh. Kang Barjo, Ya. Kang Danang, Siling Hampura. Oh, berarti si potong salah paham bisa mah. Salah paham iya inti nama. Iya nutu nyahona naon di tareangan. Oh, san udah kuat itu Rio aduh. Enggak sok emosi Hampura aya nama. Si potong lu gitu mah soalnya. Aya nama urang teangan. Aya nama urang teangan. Jelema eta anu ngalakukeun pemalakan. Eta mah udah bener teh ieu gimana? Emang ayeuna mah hampir mirip, Kang. Udah kamari teh bati kacamata. Dadegana mah. Dadegana sarua cuma itu pernah aya. Letik-letikna gitu. Ompong, ada ompong letik. Gitu. Enggak saya nama teh Siling Hampura. Hampura nya Sok jonya. Hampura. Hampura. Tapi keke ulah di dinya ulah metode-metode wae. Oh, nyai seunah laporan ya di Kang Udi. Kang Udi soalnya modal apa ya? Balik jeung ieu anak buah saya. Pan aing ngariung ieu mah hanya hoan tah. Mana nu salah mana nu bener teh. Sok ayeuna mah ulah siling salahkeun. Ya. Siling Hampura ya nama itu nama. Urang di Hampura kamari mah ngaran di dinya. Cucing teh ieu, teh mah lain. Hampura nya kan soknya. Orang teangan ya, Dos. Urang jangan eta. Teangan ya. Pelaku Parkiran sepi. Cari uang kemana saya? Nggak ada yang nyari teman buat kerja apa ini? Duh. Đó ya. Parkir, đâu rồi? Ya man. Parkir. Udah pakai aja orang ini loh. Tah, kebetulan mang, euy. Parkiran sepi wae. Parkir beunghar mana? Lagi lu orang usaha. Sanaon man? Aya we hayu we da di rumah. Bener moal ieu. Benar, sama kamu aja loh usaha digaji nanti 10 juta ge.